Nah hanya besti ari abi bet sok pohoan-pohoan teuing aya nu sarua teu nya jiga abi. Heueuh lamun rek ngatek video teh sok poho ngahurungkeun kamerana geuning besti. Kalaka jongjon we sing horengna ari pas ngeusan kamerana can dihurungkeun. Aslina sok greget besti ujungna sok amek-amekan sorangan geura. Nya besti ieu teh abi teh ngagigihan heula sangu kanu kompor we biasa. Heueuh da Magicomna geuningan can cager ieu teh. Tasa memeh nungguan gigihanna beukah ayeuna mah rek nyiksikan heula tahu we jeung sameleun jeung bawang. Bari jeung saeutik-saeutik we cekeng make bawang teh lebar bongana geuningan keur mararehong ayeuna teh. Heueuh bawang sagenur oge kot ka 1000 hargana teh ayeuna. Heuh nya baelah besti ayeuna mah bersyukur we ku masih keneh aya jang meulina oge alhamdulillah. Nu penting mah awak sehat rezeki lancar tah kitu naon deui atuh. Tah besti caritana teh pas nyiksikan si sawina teh abi teh poho ngahurungkeun kamera. Ari pas geus beres nyiksikanana pas arek dipareuman kamerana naha cekeng teh geuningan pareum can dihurungkeun berarti. Si gejul teh cekeng ieu mah bakat ari geus datang panyakit pohoan teh ka bina-bina. Tah besti ieu sayurna tos asak tinggal nyameleun we ayeuna mah tong poho digoreng heula ameh enak kitu tah. Da ari sambal atah teh ari abi mah enak tapi batur teu raresepkeun. Heueuh batur saimah besti lain batur tatangga. Tuh ieu mah besti resep tingali mending ngariung kieu. Hayu wang taruang mah nya teu kabarita ieu teh. Hayu atuh geura ngalalas hayu.